teh di jero kadek eta jirim kudu nyambung jeung isimna. Kumaha supaya isimna aya kartuan, aya pulsaan wae, aya kuotaan wae eta ulah tadi. Gitu kudu dahar memeh lapar, kudu sare memeh tunduh, kudu udang memeh ya kuat nyaring, kudu wareng memeh anggeus. Cek urang Sunda mah ieu barudak saya mahasiswa sederhana, nggak Anda belajar kesuksesan, Anda baca buku manajemen 70 nggak akan sukses. Taruhan moal paling bisa ge hafalan akademik gampang. Yang kunci sukses soft skill ya kan, attitude, budi pekerti, jirim, isim apa itu kieu atuh kalimat nate sederhana. Ujang moal menang peurah lamun teu peuri si guru cileun kentel eucit. Ayo dia mulia di kikiran, yang sok macam utara. Iya. Terus nu kadua na, emang promosi rupna kumaha dan dibageuna ukur kitu we. Guru cileun kentel beujit, maka nanya ka batur kan jadi badannya ideal terus na. Nya heuh apa guru cileun kentel beujit, murangan sare, murangan dahar, eta kunci kesuksesan. Jadi tukang dagang. Kunaon orang Sunda teu maju-maju dagang nanti siga urang Cina. Agul tuh payung butut. Kajenting tekor asal sokor. Karek boga proyek PL 200 juta menunjukkan ti Pemda geus nyanu. Karek boga pagawean 100-200 juta geus nganyuk mobil, motor geus diganti. Gaya urang Cina tingali dahar bubur sia cantok ketujuh tipe-tipe teh hudang mikir gaya dia lagi jadi orang Sunda kunaon saya berhasilna robah graminismena abah kolot urang geus ngajarkeun eta heula sing keun asal keun tantu parem feminisme tong luhur asal keun gawean geus ulah ngomong gawean leutik jeung gede nu gede teh tilu leutik heula dimimitian tilu leutik heula kabeh perkara teh tilu leutik heula nah jarum dijieun ku Cina sleting dijieun ku Cina nu leutik wae dicopot ku Cina ulah nyalahkeun Cina da sia mah sok nu leutik wae teu wani ngagawean da hayang langsung nu gede ujug-ujug we hayang jadi anggota DPR RI kabupaten